Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng tepang deui dina pangajaran basa Sunda. Dina dangep ieu baris ngaguar materi ngeunaan kaulinan barudak. Kaulinan barudak. Masih keneh resep kana kaulinan barudak? Cobi nu kumaha kaulinan barudak teh? Masih resep karena kaulinan tradisional waktu SD geuningan kantos di kelas 5 nya aya pangajaran ngeunaan kaulinan barudak dipraktekkeun nya tina guru olahraga tanapi tina basa Sunda. Atanapi parantos resep karena kaulinan anu online. Pantos moal dilarang resep atanapi tiasa ngulinkeun mainkeun dina kaulinan online nanging kanggo dengat ayeuna urang diajar heula urang mikawanoh mikanyaho terang kana naon kaulinan barudak anu kalebet kana tradisi Sunda gitu. Kunaon bet kedah diajarkeun supados hidup teh hiji mikawanoh, dua tiasa nyandak eusi margi tina kaulinan tradisi mah seueur mangpaatna boh secara pribadi karena fisik, karena mental, oge karena sikap sosial gitu. Naon atuh kaulinan barudak teh? Tadi teh kaulinan barudak teh nyaeta mangrupa hiji kaulinan pikeun ngisi waktu anu rineh boh dina waktos teu acan ngalaksanakeun kegiatan anu inti atanapi boh dina ngisi waktu libur atanapi pere nya eta kaulinan barudak. Kaulinan barudak aya nu tiasa dilakukeun ku sorangan, aya kaulinan barudak anu bisa dilakukeun ku duaan, aya kaulinan barudak nu bisa dilakukeun ku lobaan. Salian ti eta aya oge kaulinan anu khusus keur barudak awewe. Kaulinan khusus keur barudak lalaki jeung anu bisa dilakukan bareng antara awewe jeung lalaki. Upama nilikana prak-prakanana aya dua rupa kaulinan. Nu kahiji kaulinan nu kaasup kana olahraga tradisional. Nu kadua aya lebet kana kaulinan anu asup kana seni. Tah upami nilikana prak-prakanana kaulinan teh aya dua rupa. Nu kahiji aya nu kaasup kana olahraga tradisional, nu kadua aya nu deukeut kana kasenian. Naon wae kaulinan anu asup kana olahraga tradisional? Cobi anu sok dilakukeun ku hideep biasana naon? Galahsin nya. Teras naon deui? Bebentengan. Teras naon deui? Boy-boyan nya. Sok aya boy-boyan. Tah eta teh kaasup kana olahraga tradisional gitu. Siswa-siswa sadayana sangkan leuwih jentrek kaulinan bisa dipasing-pasing jadi sababaraha. Dumasar nu kahiji anu ngalakukeunana. Anu ngalakukeunana ieu kaulinan dibagi kana 3 nyaeta anu kaasup kaulinan budak awewe, nu kaasup kana kaulinan budak lalaki, jeung nu kaasup kana kaulinan awewe jeung lalaki. Lajeng upama ningali kana prak-prakanana dilaksanakeunna eta kaulinan dibagi 2. Nu kahiji aya nu kaasup kana kaulinan nu dibarung kakawihan, dibarung teh dibarengi nya. Lajeng anu kadua aya nu kaasup kana kaulinan anu teu dibarung ku kakawihan atanapi teu diiringi ku kakawihan. Nu kumaha contoh-contohna? Tah sapertos kieu urang titenan urang tingali sareng perhatoskeun.
Tah eta kaulinan teh aya anu kalebet kana kaulinan olahraga tradisional, ayo ge anu kalebet kana kaulinan anu leuwih kana kasenian nya. Tadi teh aya anu diiringi atanapi dibarung ku kakawihan ku lalaguan, aya oge anu pul khusus kaulinan. Sapertos anu dipirig jeung lalaguan mah naon contona? Oray-orayannya. Oray-orayan mah tangtos ngalaksanakeunana sinareng dipirig ku atanapi diiringi dibarung ku lalaguan. Oray-orayan tah. Lajeng anu henteu sapertos tadi aya galasin, terus aya backland pan eta mah teu sabari kakawihan nya. Full we main gitu. Tah cekap sakitu heula sementawis kanggo pangajaran kaulinan barudak. Kumaha kahartos? Komite kahartos mangga diuwihan deui balikan deui ditingali didangukeun diperhatoskeun guaran ieu pangajaran ngeunaan kaulinan barudak. Lajeng ulah hilap pangiketna ilmu teh nyaeta ku tulisan hideep kedah nyatet ieu materi pangajaran dina buku catatan hideep. Salajengna diwaler patarosan-patarosan nu aya dina Google Form. Cekap sakitu sementawis upami aya patarosan anu bade dugikeun bilih teu kartos tina istilah tenampi materi dina guaranana sumangga kantun ngacet wae kana nomor Bapak. Atur nuhun kana partosanana. Tepang deui dina pangajaran salajengna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.